Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Jauhar Maknun, halaman 17. Namatkeun bait-bait pembukaan tanapi muqaddimah. Samaituhu bil jauharil maknuni fi sodafi salasatil kununi wallaha arju ayyakuna nabi'an likulli ma yaqra'u wa rufi'an ayyakuna fatihan lil babi li jumlatil ikhwani wal ashabi wa ayyakuna fatihan lil babi li jumlatil iwani wal ashabi. Dilogatan. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituhu samaitu asal nama kitu upami dipisah-pisah mah samaitu ngangaranan kuring pailna atau subjekna sok dipandeurikeun dina ngalogat salafiyah mah. Samaitu parantos fiilna fiil madi. Samaitu parantos ngangaranan atau masihan ngaran masihan nami kuring hu kana ieu kitab hu jadi maf'ul bih hu kana ieu kitab bil jauharil maknuni bi jauharil maknuni. Eta kalimat bi jauharil maknuni teh jadi maf'ul bih anu kadua. B-na B jaidah. Kana kitab Jauhar Maknun. Kana kitab Jauhar Maknun. Wihandi ya meh tiasa urang hiji we kitabna Jauhar Maknun wungkul heula. Samaitu parantos masihan ngaran kuring samaitu parantos ngangaranan kuring hu kana ieu kitab tuduna kana kitab bi Jauharil Maknuni kana kitab Jauhar Maknun. Bisa jadi maf'ul bih nu kadua ada B-na eta mah B jaidah panambah. Da bisa kieu samaituhu Jauharul Maknuni tiasa kitu. Mung supados betah kana nadoman ngebe jaidah. Makna Jauhar Maknun teh atanapi harti kitab nu dingaranan kitab Jauhar Maknun ari jauhar teh permata atanapi inten berlian duror ari inten maketang ieu mah permata semacamna we lah Zamrud
Al maknun anu disimpen. Al maknun anu disimpen. Maksudna ieu Kiai Nadim teh atanapi Kiai Musonif nyerat atanapi nukil kana ieu kitab teh dingaranan kitab Jauhar Maknun. Waalaikumsalam. Nami kitab ieu mah ngan aya maknana. Jauhar permata al maknun anu disimpen. Disimpen dina naon? Dina hiji cangkang remis. Aya remis, ari remis mah sasaruanana kerang. Sok aya bahasa kerang mutiara gitu. Jadi inten atau berlian atau permata anu disimpen dina jero cangkang remis atau cangkang kerang. Ah, ieu mana mi kitab? Balas ku naon? Balas ku hade-hadena, balas ku manfaat-manfaatna. Ilmuna anu linuhung. Dina arti anu sangat berguna. Balas ku nyaah gitu. Oge bisa manfaat di kahareupeun. Pisodapis salah satu pununi pisodapi dina ngaliputan atanapi dina ngawengku. Pisodapi dina ngawengku atanapi dina ngaliputan asalah satu pununi tilu pirang-pirang fan. Fanun jamak taksirna jadi pununun. Fan hiji pan sahiji pan atawa sahiji materi sahiji bidang. Jamak taksirna punun pirang-pirang fan. Fisodafi dina ngaliputan atau dina meliputi dina ngawengku asalasati tilu alpununi pirang-pirang fan. Naon bae nyaeta ilmu ma'ani, ilmu bayan, sareng ilmu badi'. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Wihan deui ame tanapi supados kacana logatna sama itu parantos ngangaranan atau masihan nama kuring nami kuring hu kana ieu kitab bil Jauharil Maknuni kana kitab Jauhar Maknun anu hartina Jauhar Maknun teh hiji permata anu disimpen dina naon dina hiji wadah atawa disimpen disaupamakeun dina hiji wadah anu wadahna eta teh cangkang remis. Aya remis ari remis mah nu leutik karoneng, remis mah kerang. Sangat berharga. Cangkangna oge nan berharga sok diangge hiasan komo eusina. Fisodafi dina ngawengku atanapi dina ngaliputan asalasatil pununi tilu pirang-pirang fan nyaeta ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Cangke ngalogatanana kudu kitu, kudu disebut supados kapaham. Wallaha wauna wau harap atop tiasa disebut wau harap atop jeung Allah ka Allah hungkul. Geuning ujug-ujug dijabarkeun, awas baris teh aya sok ujug-ujug dijeerkeun, dijabarkeun. Ari dijeerkeun mah moal salah deui saperti wallahi. Demi Allah berarti wauna wau harap qasam.
wa harap sumpah ari wallaha mah sabab dijabarkeunana teh takhusus kalimatna takhusus ngahususkeun bisi pajarkeun aya deui kanu sejen kitu di dieu ngaheulakeunana teh ngaheulakeun maf'ul beh di mana-mana kalimat ngaheulakeun maf'ul beh eta teh takhusus wallaha jeung ka Allah wungkul tah kudu aya bahasa wungkulna seperti di kalimat alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin anu dicirianana dina lapad wa bihi eta lapad wa bihi teh jadi maf'ul beh anu diheulakeun geuning siga jar majrur kapan be na be jaidah wabihi jeung ka Allah wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung urang sadayana gitu. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka ka anjeun wungkul he Gusti na'budu ibadah abdi sadaya al ayat wallaha jeung ka Allah wungkul arju ngarep-ngarep kaula arju miharep abdi saur Kiai Nadim saur Kiai Musonib teh saur Kiai anu nukil ya kitab ayyakuna kana yen mudah-mudahan jadi bukti ayyakuna mudah-mudahan ayyakuna kana yen muga bukti mana fa'ilna atau isim yakunu na balik deui kana kitab Jauhar Maknun biasa kana Jauhar Maknun ge wungkul ngan intina mah kana kitab Jauhar Maknun wallaha jeung ka Allah wungkul arju miharep atawa ngarepkeun kuring saur Kiai Nadim teh lah cek urang we cek santri oge atuh sarua ayakuna kana yen jadi maf'ul beh tina lapan arju ayakuna kana yen muga bukti atau kabuktian itu kitab Jauhar Maknun nafian jadi manfaat nafian jadi manfaat berfaedah jadi guna likuliman pikeun kulna was kul majmu dan tesakabehna hayang ngaji kana kitab Jauhar Maknun santri aya anu can nepi kana Jauhar Maknun likul liman pikeun sawarehna jalma likul liman pikeun sakabeh jalma ngan dina hate oh sawareh gitu yaqra'u anu maca itu si eman yaqra'u anu maca itu si iman da bisa kieu macana bisa kieu ayyakuna nafian wa rafian likuliman yaqra'uhu bisa kitu biasa dibalikkan likuliman pikeun sawarehna jalma sebagian jalma yaqra'u anu maca itu si iman hu kana ieu kitab Jauhar Maknun waropian jeung muga-muga Allah ngangkat darajat ka eta jalma anu ngaji kana kitab Jauhar Maknun waropian jeung muga-muga Allah atau muga Allah ngabuktikeun atau kuring teh maksudna nya ngaharepkeun pikeun kuring pikeun kabeh we jalma nu ngaji kana ieu kitab teh diangkat darajatna waropian jeung Allah ngangkat darajat atau martabatna wa yakuna jeung kana yen muga bukti salam wa ayakuna jeung kana yen muga bukti ieu kitab Jauhar Maknun eta patihan gitu
Awas hati-hati, tapi ulah gagah dina waropian tah kudu akur jadi kieu wallaha arju ayyakuna napian. Nu matak mending keneh heulakeun ulah dipandeurikeun eta lapad waropian wallaha jeung ka Allah wungkul arju ngarepkeun kuring ayakuna kana yen muga bukti itu jawhar maknun ieu jawhar maknun eta napian jadi manfaat wa jeung ngarepkeun kuring kana muga bukti ieu kitab jawhar maknun eta ropian bisa ngangkat darajat gitu. Likulli man pikeun saban atawa sabagian jalma yaqra'u anu maca itu si manhu kana ieu kitab jawhar maknun wa ayakuna deui bae jeung kana yen muga bukti ieu jawhar maknun eta patihan jadi lawang jadi panto jadi pembuka atuh lil babi kitu kana lawang tah eta tibalik awas eta patihan jadi pembuka patihun fataha yaftahu fathan bahwa patihun jadi isim fa'il patihun jadi pembuka lil babi pikeun lawang naon aya nu nyebatkeun lawang kabagjaat atawa lawang atawa jembatan pikeun menelaah pikeun bisana menelaah kitab-kitab anu sejen anu leuwih luas gitu. Sakali deui dina lapad lil babi teh pikeun lawang pikeun panto kabagjaan atawa pikeun lawang pikeun panto keur meneliti keur menganalisis keur mempelajari kitab-kitab anu sejena anu langkung luas gitu. Li jumlatil ikhwani pikeun sajumlah ikhwan. Li jumlatil ikhwani pikeun sebagian we. Sarua jeung likulli. Li jumlah tidak teu kabeh. Li jumlati sajumlah we teh. Pikeun sajumlah ikhwan dulur-dulur. Tapi di dieu mah ikhwan lalaki lain. Khos lil am. Disebutkeun nama diucapkeun pikeun dulur lalaki tapi pikeun umum sabenerna nama istri pameget wal ashabi jeung para sahabat dulur ashab hampir sarua sing kira-kira anu langkung berat ikhwan atau ashab sigana ikhwan da ari ikhwan mah bener-bener gitu dulur gitu aya dulur sa susu meureun sa ieu sa keturunan aya dulur ku akibat tadina ari sa susu mah berarti sanasob aya dulur kulantaran sagulung sagalang dulur deket dulur jauh ashab mah saluhureun ieu teman lamun dina teh aya teman aya sahabat besti duh ka eta meureun semacam kitu besti mah bahasa ieu bahasa gaul nya semacam kitulah wehan deui li jumlatil iwani pikeun sawareh dulur pikeun sajumlah dulur anu ngaji gitu nu teu ngaji mudah-mudahan jorojoy palayeun ikhwan dulur sanasab gitu aya dulur kulantaran tadina sagulang sagalang terus ashab lah eta keneh ngan lamun dina bahasa Indonesia mah aya sahabat aya teman ngan nu berat teh ada kamu, ada aku, ada aku, pasti ada kamu eta sahabat. Kan di mana-mana aya babaturan ari keur beunghar, urang sagala aya ngadeukeutan, di mana-mana urang keur teu bohong ngajauhan, lain sahabat eta mah nu kitu mah. Sekedar teh teman.
singkat tuh. Jadi intina kesimpulanana saur Kiai Nadim teh kuring teh ngaranan kana aya kitab teh nu ngaranan kitab Jawhar Maknun lah, hanya sebuah nama ngan beda aya hartina. Da mesti ngaran jalmi ge aya maknana. Ngan lamun dadan mah sana teu aya naon sih artina dadan. Dadan, aya dadan, aya didin, aya dodon. Upami dede duka dede adik, tapi hidayatna tah. Hidayatna aya maknaan hidayat teh petunjuk. Taufikur Rahman, taufik pitulung Ar-Rahman. Kanyaah kadeudeung. Ieu ge kitab Jawhar Maknun artina teh mutiara anu disimpen balas seperti urang nangeui nog kokonengna kitu nya. Disimpenna teh dina cangkang kerang waas we gitu. Dina ngaliputan atau dina ngawengku sabarahapan cenah ieu kitab teh tilu nyaeta ilmu mani, ilmu bayan, ilmu badi keun tangke kapayun. Terus dari kalau hungkul cenah abdi teh ngaharepkeun muga-muga ieu kitab teh jadi bukti, jadi manfaat. Jeung bisa jadi naon? Bisa ngangkat darajat amin. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kitu tah. Pikeun saha? Pikeun jalmi anu macana. Intina mah anu ngaosna. Sareng muga-muga ya kitab Jawhar Maknun teh bisa jadi pembuka pikeun lawang kabagjaan atawa pikeun lawang urang rek mentas arek asup kana ngambah kitab-kitab anu sejena anu langkung luas, anu pinuh ku ilmu. Nah di jerona teh aya ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade. Pikeun saha deui wae? Pikeun jalma anu eta jalma teh sebagai ikhwan, oke sebagai sahabat ashab. Terus ieu kacanak moal yeunana insyaallah. Sok aos nadomanana sambaitu bil jauharil maknuni fi salatil salasatil kununi wallah arju ayatun nafi'an likulli man yaqra'u wa rabbiha ayakuna faqihan lil bani li jumlatil ikhwani wal ashabi wa ayakuna fatihan lil babi li jumlatil ikhwani wal ashabi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.